Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menceritakan tentang dongeng Sesakala berjudul Gunung Kendang. Kami sebagai moderator. Aku Nabila. Aku Dewi. Selamat menonton. Dadah. Saya Nadia Safira berperan sebagai Aki. Saya Cahaya Luna berperan sebagai Nyai. Saya Aisyah Haya. Saya Raisa Dalgandara. Kami berperan sebagai penduduk. Zaman baheula kacaritakeun aya hiji jelema nu ngaran Ki Sutarga. Ngabogaan maksud hajat bari nanggap wayang. Ari lalakonna nu dipikahayang ku manehna supaya dipidangkeun nyaeta lalakon nu paling dipantang ku dalang. Eta lalakon meunang dipidangkeun tapi teu meunang nepi ka tamatna. Sabab lamun tamat biasana sok aya kajadian nu teu dipikahayang. Tapi Ki Sutaraga keukeuh pateukeuh hayang nyaho eta lalakon nepi ka tamatna. Pokna kajin mayaran sakumaha bae moal burung dibayar asal eta lalakon dipidangkeun nepi ka tamatna. Poki dalang sasauran. Teu loba carita gocrak bae dibayar sapamenta dalang tea ku Ki Sutarga teh. Atuh kasurung ku ongkosna gede ger wae ngawayang anu pohara ramena. Sindena nu katelah nyaeta Nyai Astra Kembang. Anu herang mencrang cik barudak ayeuna mah siga enyoy-enyoyan ngolear tembang hegar pisan. Atuh panongton daratang ti sukalakna ti si kelukna. Estuning rame pisan areak-areakan, nguping sora sinden anu ngegalideng halimpu pisan. Barang lalakon ampir tamat geus deukeut subuh. Torojol 2 jelema anu make pakean saragam upas kabupaten. Eta upas teh nepikeun parentah bupati nu maksudna supaya eta dalang, sinden, paranayaga katut gamelan sapuratina dibawa ngadeheus ka Kanjeng Kabupati. Cenah ditunggu pisan. Atuh dalang teh cuhcih jeung cakah cikih paparentah ka baturna kudu bareres. Serta manehna bebeja ka Ki Sutaraga tea yen disaur ku bupati. Kucaturkeun bring arindit diiringkeun ku upas nu duaan ngajugjug ka tempat palinggihan bupati. Jalana lempeng molongpong, estuning seneng pisan lelempangan hentes loba sumarimpang. Carita nu ngalabrik teh geus nepi ka nu dijugjug. Breug ngarimpak rareureuh di hareupeun gedong kabupaten harita teh geus rek bray-brayan beurang. Tapi aneh bin ajaib eta 2 upas teu araya. Kabupaten oge subung, leungit tempal lebih ilang tanpa karana. Sakabeh nu hadir musnah teu nyaho kamana lewasna. Nu aya sasanan ngan gamelan-gamelan tea. Kasur nu digulung urut diuk sinden kabeh robah ngajadi batu. Tug nepi ka kiwari neulah gunungna disebut Gunung Kendang dina mangsa nu geus ngaliwat. Dina malam Salasa atawa Jumaah Kaliwon sok aya raramean siga nu keur hiburan. Sora sinden gagalindeng angin-anginan, sora panjak nu senggak, sora gamelan nang nengnong ditempas ku sora kendang dungplak-dungplak eces pisan. Keanehan Gunung Kendang nyaeta pabalatak batu-batu nu siga kendang, goong, anggel, guguling, jeung gulungan kasur. Anu siga gulungan kasur reana aya 14, anu nangtung, anu ngadeng, anu siga guguling panjangna 1,5 meter.